Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik yang berbeda acara tabligh Islamiyah setelah Kiai Mufid waktu tempat nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi rahimanan fil kubur bidu'ai man fil ardi wa rahimanan fil ardi bisyafaati man fil kubur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihatin fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Sadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akalta fa abnaita wa ma labista fa amdaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Wa qala syaikhuhu Imam Asy-Syafi'iyah fi kitabih 'inda dzikri ahli sholih tatanazzalur rahmah. Kama qala produksi jamu sido muncul. Rajin-rajinlah kamu menuntut ilmu agar keselamatan dunia dan akhirat menghampirimu. Amin. Dan begitu pula rajin-rajinlah kamu membaca salawat agar kelak nanti mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul 'azim wa ballaghar rasulun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil mukarram kersana anu sangat kukusim abdi dihormati syaikhi wa syaikhinal kiram, guru sing abdi sakeluargi khususna umumna guru urang sadayana anu parantos nampi kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan semoga beliau guru kita tercinta senantiasa ku Allah Subhanahu wa taala ditambih-tambih dina kamuliaanana, amin. Oke, dipanjangkeun tina yuswa anu barokah, amin. Sareng deui pamugia putra sinaran putrina dijantankeun ku Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa, dijantankeun turunan anu putra anu soleh oge putri anu solihah, sehingga suatu saat jaga tiasa teraskeun kana perjuangan rahmat sinaran ibuna khususna umumna ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal. Oge tekakantun minal alimin, para alimil ulama, para kiai, para santri, baik kata santrina manawi aya bil khusus al mukarram anu ti paling barat anu sangat mukusim abdi dihormati anu pangapunten terbiasa disebutkeun namina anu pa alhamdulillah parantos nampi kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala sareng deui pamugia sing ditambih-tambih dina kamuliaanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi alladzina lam tuzkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum, anu panghapunten kusim abdi pribadi tetiasa disebutkeun namina hiji per hijina, akan tetapi pamugia sadayana anu hadir dina ieu patempatan tengirangan kana rasa hormat sareng ka'dim sim pribadi. Oke, yang teristimewa para aparatur pemerintah sipil maupun militer minal a'la ilal adna, dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan, wabil khusus bapak kepala desa na yakni bapak lurah bahasa urang nama. Saya bapak lurah aya, alhamdulillah. Nu pamugia para aparatur pemerintah urang sadayana ieu dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala oge dipaparing ku Allah Subhanahu wa taala pemerintah anu adil sinaran bijaksana oge dipaparing kasabaran tina pada ngajalankeun tugasna masing-masing anu mana sehingga tiasa kenging gelar yakni neraskeun tina pada ka pemerintahan dina waktos Kangjeng Rasul urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, yang teristimewa pula Bapak Sahibul Hajat sakeluargi anu alhamdulillah anu dina danget ayeuna tiasa ngajadikeun hiji wasilah ka urang sadayana tiasa kembali riung mumpulung bengkok ngaronyok hempat merbaya tina ieu mafalah anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Anu pamugia ieu teh ngajadikeun hiji wasilah ataupun cek bahasa urang nama ngajadikeun hiji tukang lantaran dihampura dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, tekakantun pula ka Bapak MC anu kasih waktos kasih privados na ieu waktos anu pamugia ieu ka Bapak MC dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala ka istiqomahan dina pada biari ilmuna anu
mana sehingga khususna kanu ngajari Bapak MC dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala dina pada hasil ilmu anu nafi tur muntafi manfaat keur anjeunna oge tarima manfaat keur sadayana khususna umumna kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saparantosna sing pribados ngaturkeun penghormatan Islam hayu urang sadayana nyanggakeun rasa puja kadat anu maha kawasa yakni Allah anu maha sifat berbawisesa, dan begitu pula rasa puji anu sajati kasanggakeun ka Rabbul Izzati yakni Allah anu maha sifat suci, dan begitu pula rasa syukur dina qalbu kapihatur kanu maha luhur yakni ka Allah anu maha sifat ghafur, anu mana bahwasana Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya umat manusia anu hirup dina ieu alam dunia di awal lahir sampai ke ieu waktos yakni dipaparin ku Allah dina pada mangribu-ribu kanikmatan di antawisna nikmat anu kacidak pisan agungna nyatana nikmat iman sinarang Islam. Oke, nikmat sehat jasmani sinar rohani anu mana sehingga urang sadayana tiasa kumpul deui dina ieu patempatan anu mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Oke, kali dieta salawat sinar salamna pamugia selalu terlimpah curahkan kepada hariban paduka alam. Wasana beliaulah satu-satunya makhluk Allah yang mempunyai gelar afdalul makhlukat wa afdalul mawjudat sayyidul mursalin wa khatamun nabiyyin, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tekakan yakni para keluargina. Oke, para sahabat-sahabat dan baik itu sahabat Ansari dan begitu pula sahabat Muhajirin. Wabil khusus ka urang sadayana minangka anu ngajanten umatna anu mana urang sadayana ngarep tegasna mah menanti kana sebuah syafaatul uzma di mantena jaza dina yaumil jaza anu pamugia terpikeun urang sadayana diakui umatku anjeunna ila yaumil jaza sehingga urang sadayana nampi tegasna mah narima kana syafaatul uzma di mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terus ya terus rasa kedik ada bingung nama tadi pantos jelas jeung gentrena di awal sampai ke kana ieu waktu sing pribados sadayana tos dibahas baik dina segi hikmahna lagi keutamaan dina pada memperingati ieu acara. Nah tadi teh praktis sing pribadosna panginten pang terakhiran tadi teh marang sesak mah pangintennya teu untung terugi benar. Hadirin sadayana anu mana sing pribados fa insyaallah kersana sakelumit dina pada nyampaikeun naon anu bade disampaikeun dina ieu waktos teh fa insyaallah moal kaluar dina pada ieu acara. Tegasna mah anu identik kana ieu acara ialah walimatul almarhum atau cek basa urang nama yakni haul. Nah anu mana tadi teh pasti kerpikeun sadaya umat manusia anu masih hirup di alam dunia bahwasana disabang dugi ka maroke di timur dugi ka barat pasti pas nalika ngupingan tina pada manusia anu maot teh eta teh sok disebutna telah pulang ke rahmatullah pasti sadayana teh sering ngupingan kana eta hal tersebut baik keur di atau di pelosok mana baik pasti ngupingan kana eta hal tersebut. Lamun tah misal aya manusia anu tos maot teh eta disebutna telah pulang ke rahmatullah. Benar apa benar? Nah, kunaon mantak kitu doa ayeuna ieu anu kurang sadayana di acara ieu anu dihaolan yakni kasepuhan urang sadayana selaku guru urang sadayana selaku ulama urang sadayana anu mana eta teh pasti geus ngayakikeun moal mamang deui bahwasana beliaulah
Ya kita ngasih setina pada rahmat Allah. Nah itu rahmat Allah mau na ayat dina kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Karena kunaon beliau teh tos ngayakinkeun bahwasana aing cek kasarna mah maot na ayat dina rahmatullah dina samudaya peninggalan teh eta teh tos di dalam rumah baktikeun keur pikeun urang sadayana dina pada kepentingan pendidikan. Alhamdulillah. Mana diantawisna nah ieu samodel majlis taklim oke madrasah teh oke lahan-lahan anu aya dina sakeuling ieu anu kurang sadayana di acaraan. Nah eta teh peninggalan beliau anu mana didarmak baktikeun kepada kita semua sehingga keur pikeun dina pada ngalaksanakeun kependidikan keur pikeun urang sadayana. Alhamdulillah. Nah ieu teh sedekah jariah teh disebutna. Moal aya leungitna, moal aya lunturna, moal aya rusakna. Karena emot kenapa ngalika Kangjeng Rasul tadi teh dina pada sabda Kangjeng Rasul sakumaha Kangjeng Rasul teh ma'akalta fa'adnaita wa ma labista fa'andaita wa ma tasodakta fa'abqaita. Perkara kadaharan samodel anu ayeuna imam kurang sadayana eta wafer atanapi papa Islam aya mah ayeuna mah karasa muhunna akan tetapi menang jadwal dan dina pada rasana sakeut bahkan lamun tah misalkan datang isuk mah hasil teh karana benar moal pohon dina pada eta sabda Kangjeng Rasul. Begitu pula dina pada segi pakaian wa ma labista paanggaita teh baju sakumaha gagahna sarung sakumaha gagahna bahkan mobil teh sakumaha bagusna lamun tah misalkan kurang sadayana teh diurus pasti bahan rusak. Benar moal bohong. Nah, keur diurus nak bae besok sering diganti oli teh lamun misalkan mobil teh bahkan sering diservis eta pasti bahan rusak bae komo deui lamun diservis. Nah, aya hiji perkara anu pasti langgeng ilal abadi selama-lamanya yaitu sedekah jariyah. Nah, ieu anu ngajari hiji keyakinan beliau almarhum alim ulama guru urang sadayana. Ngajadi keyakinan sehingga maut nagih aya dina rahmat Allah. Ieu sedekah teh baik dina ilmu batin imah dina sedekah anu dohir teh samodel majlis taklim atawa ilmu-ilmu anu ditimba urang sadayana. Alhamdulillah. Nah perkawis didinya teh pasti ngayakinkeun urang sadayana daya deui lamun tah urang teh tujuan hirup saila hirup di alam dunia teh pasti keur jelema sanajan boga gelar atanapi predikat jelema anu tukang bobok tukang taruh bahkan sok ngarik-ngarik kana tali androk teh pasti keur ditanya mah ieu mah paling hayang husnul khotimah hayang kena atuh cager pasti ngajawab kitu. Ternyata kesengaja jelema berstatus doa kitu kabejana. Karena pasti jelema anu hirup keneh eta mautna teh aya husnul khotimah sehingga hayang hasil tina pada kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Nah, pasti kunci dina pada hidup di alam dunia teh tiada lain dan tiada bukan hayang seperti beliau. Dina pada ilmu teh nafitul muntafi yakni ayeuna tinggal muntafi na mangpaatkeun pikeun urang sadayana tiasa diamalkeun sampai ayeuna pisan. Nah, eta ngajadi hiji keyakinan almarhum beliau. Nah, karena tadi teh ngaran hidup di alam dunia mah moal jelas. Lapan dunia diambil dari patah kalimah lapan dana ia dulu daunan pamit lepat anu hartina dana teh parah pangdina makna logat nama. Nah dalam arti filosofi dari hal tersebut teh sakumaha urang gagah hirup di alam dunia tetap moal karasa hirup mah tadi teh dong ayeuna mangsa ieu teh jangkung gede teh umurnya teh terang pan berarti bisa geus batuk bae lah. Ngan kunci daripada hal tersebut ya urang teh hayang hasil pasti sadayana manusia dina pada kebahagiaan baik di dunia rauh jaga balik ke akhirat seperti anu ayeuna ku urang sadayana nuju di hawalan. Nah mana kunci daripada tersebut? Nah Kangjeng Rasul ngabejakeun tina hadis anu sejen ciri sangkan hayang bahagia hidup di alam dunia keneh komo rauh jaga balik ke akhirat dina sabdana teh kumaha? Saur Kangjeng Rasul min alamatis safoi arbaun.
Jadi ada tandanya ataupun ciri daripada orang yang bahan celaka baik waktu di alam dunia kemudian lamun misalkan itu catatan dengan taubat yang marana pas nalika balik ke akhirat mah moal mang deui moal ragu deui lamun misalkan henteu tobat. Kumaha sareng den bosul mana hiji-hijina? Nu pertama jumudul ain, nu kadua wal hirsu, nu katilu wa qaswatul qalbi oge, nu kaopat watul amal. Nah ini Pak insya Allah kusim arti pada dijelaskan kalau misalkan wakosna cekak. Saur kanjeng Rasul kunci daripada lamun misalkan hayang hasil dina segi kebahagiaan sehingga urang moal aya dina husnul khotimah seperti beliau baik bahagia di dunia keneh komo kera udah balik ke akhirat. Nu pertama kudu urang ngajauhan tina hal jumudul ain yakni ciri bahan bakal jelema cilaka. Naon hartosna jumudul ain didinya teh yakni mempunyai sifat manusia yang mempunyai mata yang padat teh. Dalam arti mata yang padat teh lain secara dohirna. Mohon secara hakikat nama akan pona ieu mata teh yakni teuas benar akan tetapi dibalik teh teh dalam arti dina pada mata natea can pernah ngarasakeun dina pada rasa kesedihan an identik karena penyesalan yang sangat luar biasa. Namun billah min zalik. Doa misalkan oknum manusia teh ngadegi kental ke kubur kalah huha mami HPP itu dong. Henteu meresapikan hal tersebut teh tegasna mah urang teh kudu ngalah intibar kana eta hal tersebut bahwasana urang teh pasti bahan doang kitu. Akan tetapi nya nama geus dicap tadi teh ngabogaan dina pada mata yang pada teh yakni sifat hal tersebut lamun misalkan dengan catatan can tobat naudzubillah min dzalik kaayaan pasti nalika datang ajal maut ngaranna aya dina suul khotimah naudzubillah min dzalik. Eta kunci daripada lamun misalkan urang aya hasil dina pada kebahagiaan baik di dunia keneh rahu jaga balik ke akhirat pasti bahan bakal laksana. Lamun misalkan urang hasil dina pada ngajauhan hal tersebut. Tanu kaduana wal hisu yakni tamak, serakah, ambisi dina pada jalan yang salah. Contohna dina samodel pakaya harta benda. Saur Kanjeng Rasul lamun misalkan dina pada ieu umat manusia umat kain hamba Allah laukana wajiani minadz zahab wala yamlau jauban ila turab. Jadi andai kata lamun misalkan dina ieu cucu-cucu Nabi Adam yakni umat kaula ya katakanlah urang sadayana pas nalika hirup di alam dunia eta ngabogaan 2 jurang bahkan 2 jurang teh minadz zahab terbuat dari emas. Akan tetapi eta sakitu pakai ambola ya loba jeung gedena wala yamlau jauban ila turab. Tadi teh karena nya nama tadi ngabogaan rasa sifat hirs yakni tamak makna atau serakah ambisi dina pada jalan anu salah tidak akan mencukupi dina pada kebutuhan anjeunna. Bahkan anjeunna teh lamun misalkan ngabogaan sifat kitu keneh berpikir kumaha carana sangkan hayang ngalobaan eta duit hatana pipak aya. Benar? Terkecuali ilan ruh dia didatang maut ngaranna teh tah eta anu pasti ngeureunang kana eta hal tersebut. Nah, lamun misalkan urang hasil dina pada ngalawan eta hal tersebut sifat tercela anu bahan dilakakeun kana awak urang insyaallah bahan bakal laksana deui dina pada kebahagiaan pas nalika urang hirup pas nalika urang uih seperti almarhum beliau anu ayeuna nuju urang di haula. Nah eta kadua. Oge anu saterasna dina pada hal keur pikeun ngasilkeun dina pada kebahagiaan baik keur di dunia keneh rahu jaga di akhirat wa qaswatul qalbi. Lamun tak urang bisa menghindari dina pada ngabogaan sifat keras di ngajadi hate urang. Insya Allah. Contoh keur dina pada ngabogaan teu hate teh anu mana anjeunna teh dalam arti cek bahasa Jawa nama yakni karep dewek kumaha aing bae teu daek kalaksanakeun atawa napi ngadengekeun dina pada nasihat guru, nasihat orang tua, nasihat agama oge nasihat Al-Qur'an nya nama enjoy bae. Temikir burungnya tadi teh orang teh pasti bahan bakal ngalaman kan ngaranna maot tetep manehna karena geus ngabogaan sifat hal tersebut lamun misalkan can kaayaan menang hidayah sehingga laksanakeun tobat Allah kaingatkeun ngaranna maot naudzubillah ini
Nah eta kunci lamun tah misalkan urang hayang hasil dina pada kebahagiaan seperti beliau, nah eta tinggal dina pada sifat tercela tersebut. Oke, yang terakhir yakni kuatul amal. Ya oknum manusia pasti boga pikiran ieu bae rata-rata. Kuatul amal saurang jeung Rasul anu bahan bakal cilaka di alam dunia lamun tah misalkan tetobat sama sekali, yakni dina pada pikiran nanti aing teh hayang kieu hayang kitu aing pasti panjang umur, yakni nyana teh ngabogaan pikiran aing teh bahan bakal dilakene hidup di alam dunia. Naudzubillah ini bahkan dianjurkeun kan pas nalika urang ngaliran tinu ngajadi talqin kubur teh tegasna mah ngoreksi tinu ngajadi diri urang masing-masing. Gusti kula teh pasti bahan bakal ieu. Karena tadi teh saur ulama-ulama urang sadayana kiai urang sadayana dipayun terus dibejakeun tina pada ayat anu identikan hal tersebut, yakni bahwasana sagala mangrupi anu ngabogaan ruh teh baik keur dinu jadi hewan bahkan urang sadayana manusia eta teh pasti bahan bakal ngalaman maut. Nah eta dinu pertama sampai ke kaopat eta teh sifat-sifat tercela anu bahan bakal nimbulkeun kecelakaan terhadap diri urang lamun tah misalkan urang teh teu ngalaksanakeun tobat. Adapun lamun tah misalkan doa mang santri mah geus kapeja ngajauhan tina hal tersebut pasti ngayakinkeun 100% lain don deui lain sak deui. Yakin mang santri mah bisa ngalawan tina eta hal tersebut. Keur pikeun nunjukkeun tina pada jalan anu lurus. Baik keur kabahagiaan urang pribadi bahkan keur pikeun nolongan tinu ngajadi kolot urang kinjaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun hikmahna keur secara simpelna saur ulama tadi Imam Sofyan bin Uyainah guruna Imam Asy-Syafi'iyah dina pada hikmah urang tina ieu acara ngahadiran haul memperingati tina pada hari kematian beliau guru urang sadayana ulama urang sadayana saur Imam Sofyan inda dzikri ahli sholih tatanazzalur rahmah. Di mana letaknya baik keur di dieu pisan atanapi di mana bae tepatna bila mana urang menyebutan tegasna ila hadrati eta teh tatanazzalur rahmah bahan bakal turun dina pada rahmat Allah keur pikeun eta jalmi anu hadir dina ieu patempatan. Alhamdulillah. Adapun keur secara luas nama tadi teh tos dijembarkeun tos diluaskeun bahkan jentrek sinareng jelasna ku guru-guru urang sadayana. Nah keur pikeun sim abdi mah pamunten cekap sakieu bae. Adapun kirang langkung masih abdi neda panghapunten karena masih aya dina kalangan belajar. Adapun terpilih aya nu jadi pengarti teh eta suatu anugerah yakni taufik ti Allah anu dipaparing ka sing abdi pribadi. Sakali nanti eta pilih keur aya anu jadi pengarti eta teh suatu kabodohan tina diri sing abdi anu masih keneh malakat tina diri sing abdi. Nu mantap nu pertama di awal nu kaid imah diniatana ngalengitkeun kabodohan wungkul. Teu aya tujuan keur pikeun mapatahan ka para sadayana. Komo kang ngajadi guru-guru sing abdi ada pangkuda undur diri bermasopat dan makadar wabillahi taufiq wal hidayah summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ajeng